مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم gesitiru koya hilang anjeunna turun karanjang Ummi Kulsum putri lanjang ditikakeun tos nu hilang cara ge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah bikaramallahu wajha nu kamashhurkeun gagah ari putu Kangjeng Nabi dalapan pamaget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Zainab kawarti ari Sidna Abdullah ma putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamagetna Sidna Hasan kakasihna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna Ummi Kulsum nu istrina ka Sidna Umar nikahna Siti Zainab kaduana nurut tunggaling wartosna urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi Koma ulah goreng ati sumawana hiri dengki Ari monggo Kangjeng Nabi nyana langkung ti mistika umatna jaler istri leuwih disepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawon ka budak yatim pada sebeh ku paparin kadaharan jang pisalin akurna ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung kanu nandang kasusahan gering jengka papatenan ngalayan sarta ngobaran ngajajamkeun ka kuburan manis saur manis budi estu musti kening jalmi sajagat moh mendak deui sae rupa jeung parangi rarai lir bulan purnama halis nalir katumbiri waslir intan widuri salira harum wawangi estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karingat pada nandean diparake sesengitan sakitu Nabi mulyana taya pisan adigungna angkat pungkuran sahabat kalangkung handap asarna anggoan kersa lumayan aja nugas ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikurangan betah dina kamiskinan lain sabab tekagungan ngahaja bae ngirangan ngarah karidoan Tuhan
pirang-pirang mujizatna tawis kana biyanana Qur'anu nomor hijina mujizat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna disiram urut abdasna ngadadak loba buahna sarta hirup saterasna domba nu banget kurusna sarta lalepet susuna diusap ku panangana ngadadak jauh susuna dina hiji waktos deui sahabat bet kirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari caingan sakedet pisan estu kabeh pada heran Nabi nelemkeun panangan di madang tolai manceran cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerja mere buat kaca terhiji bedeui ngadajaka Kanjeng Nabi Nita tangkal kaisina ngomong cara jalmi tuluy tangkal teh disaur haritaku Kangjeng Nabi tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur ngadehes ka Kangjeng Nabi uluk salam cara jalmi sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi badui teh ngan kantun heran ningal eta kaanehan tuluy bae asup Islam kana bingangkeun panutan saliyana loba deui mujizatna Kangjeng Nabi mun diwincik hiji-hiji kenulisna moal mahi ya Allah nu sifat Rahman abi sadayana iman teu aya deui pangeran lianti anjeunna pisan nu ngadamel bumi alam rausasina pisan wajib diibadahan teu aya anu nyesa pisan sareng abdi iman deui ka Sidna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi nu sifat kepercayaan bijaksana tur budiman bener unggal sasauran najan saur kaheureyan embarkeun Kanjeng Nabi teh ka jalma sadunya kabeh dawuh pangeran nu sahih nu wajib diturutna teh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna eta teu aya bedana duh Gusti junjunan abdi Sidna Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanuhina diri abdi umat akhir zaman anu banget penasaran hoyong tepang ngadehesan sejatumut serah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng indung bapa abdi ngiring Gusti ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring Gusti ka sawargi
di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng dulur abdi ngiring Gusti ka sawargi. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.